Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah patepang di dinten ieu dinten Salasa kaping 25 Agustus 2026. Masih dina surat Asy-Syu'ara ayat ke-220 hijina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal unabbiukum nah arek dikabarkeun ka anjeun kabeh saur Allah. Ala ma tanazzalu kana saha ajalma anu bakal meunang anu bakal diturunkan ka itu jalma-jalma asyayatinu tina rayuan setan. Jadi Allah bakal ngabarkeun ka jalma-jalma anu bakal dirayu ku pirang-pirang setan. Nu kumaha jalma anu bakal dirayu ku setan teh? Tanazzalu turun ala kuli kasaban-saban afakin jalma-jalma anu pendusta asimin jeung anu berdosa. Jadi Allah teh ngebrehkeun ka urang itu pirang-pirang setan teh bakal ngarayu ka jalma afakin asim anu sok berdusta jeung jelma anu bergelimang dosa eta selalu dirayu ku setan. Saterasna nu kumaha deui anu bakal dirayu ku setan? Yulkuna ditimpakeun ka itu jalma-jalma asama kana pangdengena. Jadi pangdengena teh sok resep kana ngadengekeun nu keur ngomongkeun batur atawa resep ngomongkeun batur lantaran campur tangan batur nu keur ngomongkeun pipilueun ngomongkeun batur atawa resep kana ngadengekeun kana hal-hal anu teu mangfaat. Teu resep kana ngadengekeun pangaosan jeung nasehat ti para ulama. Tah anu kitu bakal dirayu ku setan kana pangdengena itu jalma-jalma. Wa aksarohum jeung kalolobaanana itu jalma-jalma anu dirayu ku setan kadzibuna eta teh jelema-jelema anu ngabohongkeun kana agama. Saterasna wasyu'ara'u jeung ari jalma-jalma penyair puisitis pujangga jeung pengarang lirik lagu kalolobaanana ieu mah yattabi'uhum nuturkeun itu jalma-jalma gowun kana sesat kana sia-sia kanu teu berguna eta kaseseueuranana tapi teu sadayana. Alam taro naha anjeun teu ningali anahum kana yen sanyana itu jalma-jalma penyair puisitis fikuli dina saban-saban wadin wadi teh lembah yahimuna eta teh selalu mengembara. Jadi ningali gunung ningali laut yang ditulis ku anjeunna dijieun puisi tah eta teh nu kitu teh disebutna teh asyu'ara pembikin puisi jeung syair lagu-lagu. Annahum kana yen sanyana itu jalma-jalma penyair yaquluna manehanana berbicara atau menuliskan itu syair lirikna ma la taf'aluna bari jeung manehna la taf'aluna naon perkara la anu henteu yaf'aluna dipigawe ku itu jalma-jalma. Contona bukit kan kudaki lautan ku seberangi bari bohong boro-boro nyebrang ka lautan numpak parahu geus sieun teu gejabur. Tah eta para penyair sok dusta kitu eta teh teu sae menurut agama. Saterasna illal ladzina amanu kecuali penyairna teh anu iman. Aya penyair nu iman, aya penyair nu iman contona kieu la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah tah eta penyair nu iman. Atawa kumaha jagal 5 sebelum datang yang 5 tah eta iman. Atawa naon deui ada 2 cara kematian tergantung amal dan perbuatan tah eta oge sami penyair anu iman. Tapi di samping penyair iman kitu wa amilus solihati jeung kudu migawe saban poena kana amal soleh dengan kur nyair wungkul dengan kur lirik wungkul.
wa zakaru jeung eling dzikir Allah ka Gusti Allah saban dinten kasiron anu seueur wa tasaru jeung pasti dipasihan pitulung mimba di saatosna madzolimu manehna perkara dolim. Insyaallah di ayat pitulung asa sairna anu sae anu tiasa nganesehatan ka batur. Wa saya lamu jeung manehna bakal apal alladzina zalamu itu jalma-jalma anu dolim aya bakal ka mana mungkolabin pangbalikan yang kolibuna engke di yaumil akhir balik bakal ka mana aya dua pangbalikan lamun teu ka narakana Allah kana sawargana Allah. Mugia urang sadayana kalebet jalma-jalma anu ngamangfaatkeun lisan urang kana kasaean teu seueur nyarios anu sia-sia kalayan insyaallah urang kalebet jalma-jalma anu niat iman da iman oge urang mah nameh salit mudah-mudahan unga dinten ku diseuseuh hate urang dibersihan jadi iman anu sampurna. Amin. Barakallahu li wa lakum mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.